di antara aranjeun kabeh jelema nu daek belajar Al-Qur'an saenggeusna belajar daek ngawurukeunana. Wah, geus teu mulai tanding. Belajar Quran haju bisa, haju ngawurukeun. Ai belajar mah belajar ngan teu bisa, ulah coba-coba. Cara ieu nyana mah teu pati bisa tapi hayang magahan. Atuh pahili sod jeung sin pahili. Dal jeung dod pahili. Medak atuh nu ngondangna ge palingnya tatangga. Geh teu make berkat. Sebab sakitu ayana atuh. Nah iyalah urang di tempat Al-Qur'anul Karim. Allah ngajelaskeun, Masya Allah indah, luar biasa. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus shalah. Al-ayah. Sanyanyana jelema anu maraca Al-Qur'an belajar narapi makharijul hurufna ditambah ku variasi-variasi zainul Qur'an jang supaya betah maca Qur'an ku urang sorangan ai bagus makan betah suarana bagus makharijna bagus lagamna bagus antupan betah 2 jam 3 jam ge haju nu ngadengekeun ge betah cara budak leutik tadi tekan ngeunaheun coba MTQ-keun jeung ieu duaan nu ieu karak lahir maca Quran nu ieu tere balik ka ditu sok adukeun geura ge usabakona duaan juara kadua nu mantak nu tadi mah bagus dididik belajar alifna ge lempeng mantak awewe mah resep pun alif lempeng lamun alif jadi waw wah berat nah jadi jelas kan alifna ba'na dan selanjutnya tuluy atuh divariasi make lagam-lagam kadenge kan geunah coba ieu dengekeun coba dengekeun saayat asana lamun urang ngadekeun nyana saayat be nu tatadina urang lapar jadi seubeuh sebagai sebenak itu maksudnya. Nah iyalah. Innal ladzina yatlunal kitaba. Sanyanya jelema-jelema nu maraca Al-Qur'anul Karim. Bisa macana rapih diamalkeun. Bentuk pengamalanana wa aqamus shalah ngalaksanakeun salat. Boga hartanya na wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah bebereanana luar biasa eueuh deui nu diharepkeun yarjuna tijaratan lan tabur sakadar hayang kauntungan anu eueuh rusakna ridho Allah ganjaran Allah dibentukeun ku Gusti Allah surga maca Quran teh yarjuna tijaratan lan tabur nah ieu ku Gusti Allah bakal dibere liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli bakal disampurnakeun ku Gusti Allah bentuk ganjaranana ditambahan ku berbagai karunia-karunia dibentukeun sorga tukang maca Quran
nu rapih maca Quran tur ngarti kana maknana diamalkeun dibentukkeun salat puasa zakat haji dan lain sebagainya eueuh deui bakalna kasampurnaan nu bakal dibikeun ku Gusti Allah iwal ti surga ya Allah ieu kabeh ahli surga ieu ya ahli surga ieu kahayang mah ya surga ieu atuh lamun lain urang resep kana maca Quran jam moal daek diuk di dieu moal daek diuk di dieu urang ku sabab resep ka Al-Qur'an daek ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an geunaheun sejuk perasaan tuh nah iyalah Allah teh apan meureun ningali ka jelema-jelema nu sok maca Quran aju ngalaksanakeun dibere ku Gusti Allah kasampurnaan ganjaranana kajen teuing aya dosaan dihampura ku Gusti Allah innahu ghafurun syakur Gusti Allah maha hampura tur maha narima kana syukuran-syukuranan membales kana syukuran-syukuranan dibales ku surga Allah subhanahu wa ta'ala eta penting innal ladzina yatluna alkitab sa'nyana jelema anu maraca Al-Qur'anul Karim nganu baca Al-Qur'an teh bentukna loba-loba macem-macem nomor kahiji jelema mukmin lamun jelema mukmin maca Quran masalul mukmin allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah jelema mukmin anu sok maca Quran percis kos jeruk Garut Masya Allah jeruk Garut maka karak dipecel ge kakar dipecel sengit jeruk Garut wana kuari mah eueuh ngan tinggal ngaranna be jeruk Garut bea ku Galunggung pindah kuari ka Palembang pindah kuari ka Kalimantan jeruk Garutna bibit nama eta tapi bentuk non kitu ngaran hasilna lain deui jeruk Garut mah lamun aya nu gering dibawakeun jeruk Garut memeh ngadahar geus cager hebat mah jeruk Garut Masya Allah hareng nu mawakeunna ka bogohna cager langsung bawakeun coba ku Haji Pen ditambah gering sanajan jeruk Garut. Nah iya jadi masalul utrujah kumaha eta ya Allah jeruk Garut mah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun angina ambeuna seunit rasana ge amis iyalah jeruk Garut jelema mukmin anu sok maca Quran ka ambeuna seungit ieu nu kadarian sok maca Quran seungit coba yang tulak maca Quran buka kelekna enggak pamajikan ge embung hangrueun tulak maca Quran bukas kitu urang lamun boga pamajikan anu sering maca Quran teu kudu make nu sok disemprot naon baygon ieu tah ya Allah nyahona nyana mah ka baygon doang ampura urang dieu teu nyahoan bangsa spray bangsa parfum teu nyahoan nyahona baygon mantap ka dieu ge neuk ka dieu make baygon sret urang boga pamajikan tukang maca Quran Masya Allah seungit boga salaki bisa maca Quran seungit rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun ambeuna seungit terutama ambe maknawi Kiai Badus Salam henteu kasep tapi barang maca Quran ngasepan gari mah teu kasep jago lagi nyaho ke pemudana ya biasa bae nah Haji Pendi keur ieu kasep keur ieu mah kos dan Mendra tapi kuari barang tilok baca Quran atuh sarua jeung nu solear tilok baca Quran
Masya Allah tuh kan beda nusuk baca Quran rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun ngan maca Quran teh ya maca Quran beda jeung khutbah Quran aya lagamna di antarana lagam Quran ngaji terus ih pinter oge budak keur kasurupan kasurupan ka jeung ngomong ge teu asli teu aslina mah teu bisa teu nyahoeun nah ieu kan aya lagam-lagam urang geuna hendeuk make naon lagam hek mangga bae nah aya khutbah mah khutbah kula sok dilagamkeun khutbah makan mituturan kula sok sering nikahkeun ka Serang loba kori kan Pandeglang Banten eta biasa maca khutbahna ge make lagam Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah gara-gara dilagamkeun atuh cak bapana stop can boga wudu kula tah ulah ka komat ulah salah biasa bae khutbah mah khutbah kajunting ahli qiraat ulah diqorikeun khutbah tuh ngaranna ge coba urang maca khutbah Jumat alhamdulillahilladzi jalla wa ala acak mustamil irfa ahmaduhu li jami'il ayati wal ala thayyib lain ngadekeun khutbah tungtung nama ulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah al mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah mukmin nusok maca Quran percis kos buah jeruk seungit ambeuna ngeunah di daharna amis sok gerage urang belajar Al-Qur'an timiti leutik keneh abeh lisanna babari dirobahna dibebenerna ai geus aki-aki ge papan hese kula sok ngadengekeun babacaannya na aing dorakan teh juga ieu Qur'an lamun nyana baca Quran kadang-kadang babelaga peureum gitu hees kadang-kadang mah dicocokan ieu ge aing doraka juga ngadengekeun kos kieu mah ieu ya teu karasa asa bener bae lam yalid wa lam yulad lain kan qul huwallahu ahad Allahus samad ieu baca Quran mari jadi kos kieu da dibenerkeun ku kula ngaji ulah sok kitu qul huwallahu ahad Allahus samad balik aja bang ngaji qul huwallahu ahad Allahus samad panjang amat somadna ieu teu meunang geus kolot kieu mah hese kajeun bawaeun paeh meureun temennya ya Allah ya Rabbi nah iyalah innal ladzina yatlunal kitaba masya Allah jelema anu mukmin maca Quran liwaffiyahum ujurahum disampurnakeun ganjaranana dibere pangampura bentukna surga cok gerage ka urang di bulan Ramadan geus ulah naon nu dibaca Quran sabaraha cenah kiai sapoena ulah loba-loba 6.660 ayat sampai sapeting teh ulah loba-loba waduh cenah kiai atuh mah nya sa Quran lamun embung sapoe sapeting tamat Qur'anna
geus bae atuh sajuz. Jadi berarti sapoe sajuz geus 30 we saku Quran. Sagup ngaji? Sagup. Awas zaman teu purut. Cenah teu kuat kiai kula mah lamun sapoe sajuz mah kuatna ngan sakadar sapoe salembar. Jadi lamun sapoe salembar insyaallah lah meureun aya sataun mah tamah. Tuh masalah geus. Teu kuat cenah salembar ge. Kuatna saayat tuh masalah. Saayat geus. Tanggal 1 Ramadan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallah. Guys. Isuk tanggal 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah. Masalah. Ini sapoe saayat insyaallah 60 tahun karak tamat. Jadi tere isukan paeh tamat. Anu penting maca cek Kangjeng Nabi ulah datang ka dikosongkeun. Sapoe-sapoe ngabaca Al-Qur'anul Karim. Macana jam sabaraha ki? Ana al-lail wa atrafan nahar. Eta teh bahasa kinayah. Artina sapoe sapeting ulah dikosongkeun ana al-lail komo ti peuting. Ya, ieu mah atuh geus bariasa urang mamaca Quran supaya leuwih mantep, supaya leuwih kageuing. Eueuh hiji waliullah anu tara maca Quran balai. Ngan nya nama teu kayahoan maca Qur'anna. Sok loba nu memperhatikeun ka Haji Pendi ge imah Haji Pendi siraha maca Quran. Henteu nya nama teu kayahoan. Tilok kayahoan, nu jelas teu maca. Teu kayahoan. Urang lamun memperhatikan Habib Luti iraha maca Quran. Unggal poe nyana dakwah, unggal poe nyana katatamuan, unggal poe nyana berpikir negara, berpikir kumaha ieu umat, berpikir kumaha ieu ulama, berpikir kumaha ieu pondok pesantren. Encan pernah bae urang ka Pakalongan nyana keur maca Quran, encan pernah di mobil sugan maca Quran, encan pernah nyana ka Cilongok sugan ngaderes Quran, encan pernah teu maca Quran nya nama zahirna horenganan nya nama tas sapoe sapeting teh tamat kumaha macana atuh wallahu alam tanyakeun ka nyana ka ditu atawa ka ieu tanyakeun mang haji kumaha macana sih mah haji tilok kadeuleu maca Quran kumaha macana tanyakeun ka nyana paling ngejaknya atuh aing maca di mana Gus Dur teh hafizul Quran ti umur 15 tahun. Mantak dosen-dosen di Mesir karageteun ketika Gus Dur jarang masuk kuliah. Begitu asup dites. Sageusna dites dibulak-balik. Ayat ieu surat naon? Kemudian sapotong ayat lanjutkeun, langsung ku Gus Dur. Terus dibulak dibalik. Beres kabeh selesai pertanyaanana ditanya ku Gus Dur dosenna. Dibalikeun. Itu bisa, udah saya yang jadi dosen, situ yang jadi murid saya. Gus Dur tah, masya Allah. Tapi orang apa pernah nele coba ka Ciganjur pernah baca Quran atau ente? Pernah di jalan atau ente? Atau geus bae, nya mah bari kieu, istilah kukumah geus baca Quran di jero hate. Ya Allah. Aya waliullah. Baheula teh di Baghdad teu kaciri maca Quran. Tapi moal aya hiji wali kajeun buku bage telok baca Quran moal atuh lain wali telok baca Quran mah nya wali main domino. Domino naon? Domino naon? Ya Allah nyahoan gaple cak cenah. Berarti ya budak bandar meureun nya. Tah. Wali Allah teh kan kadang-kadang hukumanana berbeda lantarannya nama geus lain make fikih. Make hakikat geus teu kahartieun mun nyebut Allah beda jeung urang
hukuman kadang berbeda ulah segede wali nu baheula segede Gus Dur ge kabar dipermasalahkeun wari ge hampir-hampir Habib Lutfi loba hal-hal anu aneh kamari kabari peuting pisan kula balik ti mana balik ti Kresek ditungguan ku Habib ti Kudus sugan kula Habib biasa teh masyaallah horeng Habib anu hese kapanggih mamangna Habib Ja'far jana mah hese anak dage mun hayang manggihannya hese lain lalagaan nyana nungguan ti jam 10 kula balik datang ka ditu jam 12 lewat kula balik ti dia jam 12 datang ka ditu berarti jam setengah 2 nyana nungguan ti jam 10 tapi teu ngomong naon nungguan we nah ngobrol begitu ngobrol Masya Allah lap-lapan ieu kadang-kadang kos nyambung kadang-kadang tegas apal kula ieu mamangna Habib Ja'far pan Habib Ja'far hese diajak ngobrol ieu ge sarua keur peuting teh sampai jam 3 ngobrol jeung manehanana nah eta teh ahli Al-Qur'anul Karim teu eureun-eureun maca Qur'an jeung maca sholawat tapi teu kanyahoan tilo kieu maca Qur'an sebab geus aya di hate geus aya maca tah mantep ke Qur'an teh ya kuari simpen di jero hate abeh urang kadeleuna mah urang teh kieu nyantai horenganna keur ngahayal iraha nyandung ya insyaallah ieu maksudna geus kolot ge hayang nyandung mah tolol geus kudu rumasa sih geus kolot kos kitu mah boro-boro normal nu di imahna ge geus nyahoeun lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya waliullah dianggap sasar saenggeus teh dianggap sasar laporkeun ka pemerintah ka negara tewak saenggeus tewak di sidang ternyata keputusan hakim ieu kudu dibunuh eksekusi permasalahanana beda akidahna disebut akidah wahdatul wujud cara urang mah di dieu Sunan Kalijaga kan kudu dibunuh lantaran ngaku bahwa dirina Allah eta kan geus di luar lantaran perasaan anak alam eueuh urang lamun maca Quran bae terus bolak-balik ge berasaan beda sok geura sanajan urang yen teu ngarti maknana sok ge seringan maca Quran di isuk datang ka zuhur di zuhur datang ka asar Quran bae ulah aya obrol-obrolna naon saminggu bae bakal beda di Cilogok aya santri kula maca Quran bae kuali stres moal nyetreskeun Al-Qur'an mah sebab wahyu zikir moal nyetreskeun nu nyetreskeun teh ya maqasidna muatan-muatanana Quran mah moal wahyu Allah dijamin sebab Al-Qur'an mazalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin zalikal kitab cek ahli bilagah mah lam nagali tazim tuh Quran lain kitu ya Quran lain kitu ngamanana Quran anu agung kabina-bina wah bahasa Cisoka kabina-bina mah Quran anu agung luhung ulah make tuh Quran jauh ya Quran lain sanajan isim isyarah tapi eta mah lamna li ta'zim Quran wahyu Allah anu maha agung zalikal kitab la raiba fi kaagunganana bakal nimbulkeun moal aya kamangmangan ku agungna moal aya kamangmangan la raiba fi kul sabab sakitu ieu intina Quran hudal lil muttaqin atuh moal nyetreskeun atuh moal ngedankeun moal ngajununkeun sebab hudal lil muttaqin malah nu tatadina kurang cekas jadi cekas malah nu tatadina kurang lempeng jadi lempeng tatadina hideung jadi cekas Al-Qur'an hudal lil muttaqin anu tatadina teh iman jadi iman tatadina musyrik jadi iman mukmin nu tatadina munafik jadi henteu atuh komo urang mah nu geus mukmin tambahan ku maca Quran terus bolak-balik engke lain deui cahayaan beungeutna beda kadel lamun jelema nu sok maca Quran neuleuh ka dieu tuh kieu cahayaan sanajan carang maca Quranna
Tapi cahayaan coba nalek ka dia. Asana rumek. Poek. Aya maca kul huwa ngariung. Teu ngariung teh nya mah. Nah, iyalah Al-Qur'anul Karim. Wali kilo kayawan maca Quran. Aja pengen gesok ka kula kiai sih cenah ira maca Quran deuk naon mikiran aing atuh sia. Mikiran awak sia goblok. Deuk mikiran awak aing. Ku jara diperhatikeun we kiai telok baca Quran atuh riweuh-riweuh teuing. Atuh aing tilok deuk kosok atuh kumaha aing bae. Kunaon diomong-omong atuh. Ih, belum tuh budak. Nah, iya wali sidang, segera sidang, eksekusi, bunuh. Beugeus sabaraha wali nu dibunuh. Lain saeutik diurang. Syekh Siti Jenar dibunuh. Pencit. Nah, wali geus dirante. Dibawa ke tempat eksekusi. Dek ditaekeun ka luhur ngan lempang, diiring. Nya maca Quran we. Dibaca kunya. Pas. Maca Quran di qalbul Quran Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta ayat bisa kepek bisa pakai pelet eta ayat. 40 balik baca innama amruhu 40 balik Yasin 40 balik lain paling mama sasurat Yasin ieu cai nu putih nu asli mun aya cai hujan nu langsung nyokot urang jukut anu 2 bae tah naonna kara dauna teudeun kadinya set hadiahkeun ila ruhi sarwiti baca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim terus baca 40 balik engke geus menang 37 bakal muter tah si jukutna nah geus muter teruskeun datang ke 40 mah geus siramkeun ka arah Imah Sarwiti. Belah mana hi Sarwiti imahna? Bismillahirrahmanirrahim. Sak siramkeun. Peutingna jam 2 ngaranjak. Oh, pending. Ya Allah. Ieu kamustajaban Yasin lain lalagaan. Masya Allah. Ngan hadiahna mah libikeun. Atuh sia melet ngalulu. Bal kaburu ngaji mah malibikeun teh rahasia kecuali mere sapi 2. Nah ieu wali pas baca eta innama amruhu idza arada syai'an terus dibaca dibere ilham ku Gusti Allah dina ilhamna dihareup bakal aya fakir miskin sok maneh siapkeun bere akhirna manehanana ngarenjag ilham ti Allah begitu terus bener di juru teh aya seorang fakir keur kieu bementa deui kanyana mama mencek urang mah coba abdi pasihan ieu sedengkeun kan endek dieksekusi mah teu mawana naon mohon nyana ka hakim Pak Hakim atau ka algojo hampura kula siap dek dieksekusi dek dibunuh lamun memang ieu kepastian Allah nyangakeun sadaya-daya ngan kula endek hayang kapanggih keluarga maksudna endek menta roti atawa korma atawa naon bae atawa duit dek dibelikeun dek dibikeun tah ka fakir miskin diperbolehkeun ayeuna meuli nyana roti sapotong meulina lantaran sarua kiaina ge walina fakir nu sapotong dibikeun tah ka fakir dibikeun nyana ngadoa masyaallah mudah-mudahan guru kula disalametkeun ku Gusti Allah kulantaran kula asa bunga dibere roti poe ieu ku mama masyaallah nikmat dasa
lain masalah rotina tapi kebanggaan anak, lain masalah sebeh jeung teu sebehna tapi ieu dijadikeun jimat. Sebab naon? Sebab ieu timbul ti leungeun anu zikir ka Allah, timbul ti leungeun anu osok maca Quran ka Gusti Allah. Lain nu di deuleu rotina tapi leungeun nu antel kana rotina. Masya Allah, leungeun nu sok baca Quran mah teu beunang sambarangan di sasalaman, teu meunang asup sasalaman ka awewe ngajerit teu kuateun. Coba ge mangaji lamun sasalaman jeung awewe ngajerit kunaon sasanggaleun atuh lain deui leungeun urang lamun naon kitu minum dicekel ieu ku ahli zikir ku ahli Al-Qur'an atuh beda. Cai lumantak baheula mah lamun aya Habib ka imah almarhum Abah beres dahar kan kokobok kuku gedebikeun apa inum kula masuk daek nginum cai kobokan. Masya Allah bray lain nu di deuleu Habibna tapi di deuleu babacaan zikirna jeung Al-Qur'an. Sok dahar haju kokobok aja pedik bikeun ka dieu hayu ujianana nu tadina cekas jadi aduh dedeleuan jadi kos kieu ye ulah sambarangan ahli Al-Qur'an lain deui. Masya Allah. Nah iroti dibikeun jadi kebanggaan ngadoa. Hakim kan kaget hakim sanggeusna kaget apa laksanakeun ieu eksekusi ditanya heula kan masyarakat. Mun ceuk ngebahasa urang mah wahai dulur-dulur kabehan ieu kira-kira kiai ieu jadikeun apa ulah si ieu dibunuh nu tadina serempak waktu keur di sidang bodoh sebab akidahna teu akur jeung urang bunuh serempak kabeh. Tapi ketika manehana nangis mere roti ke seorang fakir ngadoa ka Gusti Allah dengan perasaan kebanggaan anu tadi. Jelemana eta kene begitu ditanya ku hakim kumaha ieu kira-kira bunuh atau ulah Al-Qur'an lain sambarangan. Matak di dina ge innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum nyana bisa nganapakakeun mere segede roti gede mah pohara ieu mah sapotong roti bae bisa nyalametkeun. Masya Allah. Nah ieu lain masalah rotina tetapi ieu hikmah Al-Qur'anul Karim. Nah loba jelema anu gering ditiup doang sakeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim poh inum kan cager. Jelema nyeri huntu bikin merek naon ka Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim poh inumkeun nu tatadina hiji nyeri huntu 5 atuh teh baca Quran ulah sambarangan tua tiup. Nah ilah Al-Qur'anul Karim wahyu Allah zikir ka Allah tasbih ka Allah napas nageh bakal kaambeun seungit ku malaikat. Jelema nu sok maca Quran malaikat seungit. Jelema nu sok zikir kaambe seungit. Coba dia pendek. Kunaon cek malaikat hiji hangru. Tilak baca Quran walain deui. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah hikmah Al-Qur'anul Karim. Mantap cek tadi. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Seungit. Tiu pada nage seungit kolbuna ge seungit. Seungit maknawi. Kaambeuna ku batur lain deui, karasana ge lain deui. Sebab di kolbuna aya Al-Qur'anul Karim. Masya Allah Karim. Nah iyalah Al-Qur'an. Lamun jelema mukmin tilok baca Quran, masalul mukmin allazi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun. Jelema mukmin anu tara baca Quran percis kos buah korma. Kumaha korma? Ambean ku urang moal anu seungit korma mah. Moal anu seungit korma mah tapi lamun di dahar tetep amis. Nah, lamun aya mukmin jarang maca Qur'anna. Komo tilok, ieu mah jarang. Nah, ieu engke bakalna eueuh ambean jelema teh.
teka beja teka carita tapi kelantaran aya imanan keneh tetep bae nyana bisa ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim sanajan tara maca. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, didik anak urang supaya bisaeun maca Al-Qur'anul Karim. Saenggeusna dididik baca lain sekedar maca, kena hafal tafsir-tafsirna. Sebab kuari bae di Indonesia ya kuari di samping ayat tafsir Wahabi anu geus disalametkeun ku negara, kuari ayat tafsir Syiah. Ribuan Al-Qur'an nu geus dicitak anu di jerona anti sahabat khusus ka Sayyidina Ali hungkul. Ilah hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, baca Al-Qur'an ulah eureun-eureun atawa ulah dikosongkeun sapoe mah baca Al-Qur'an, sapoe mah baca sanajan saayat, sanajan saya tas salat, terutama tas salat abah mah almarhum ulah datang katara dibaca tas salat mah samakro sakumaha ngaji jangan samakro sakumaha maca surah wah ye nu nyanding geus eueuh ye nu nyanding geus eueuh tadi mah aya kana kuari geus eueuh lah kitulah saina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maca Quran anu hebat mah sebenarnya lain nu gancang tapi nu tartil warattilil Qur'ana tartil teh tajwidul huruf ngarapihan huruf jeung ngabaguskeun wukuf di mana waqaf-waqafna munu normal diatur mubtada kudu jeung khobarna fiil kudu jeung fa'ilna syarat kudu jeung jawabna teu meunang papisah eta lamun normal napas-napasna namun teu normal engke diatur tah pengaturan kos kitu kan moal bisa lamun teu diajikeun heula ajikeun anak supaya bisa maca Al-Qur'anul Karim kebelah dieuna bisa ngahatikeun Quran terus bisa ngamalkeun Al-Qur'an. Jelema mukmin anu sok baraca Quran ngalaksanakeun salat ieu kan ngarealisasikeun Al-Qur'an. Lamun urang nyaritakeun tentang para wali Allah, para solihin, aya nu Quran dibaca, aya anu ngan sakadar nu dipake ka cinta hungkul kumaha, aya nu saayat bae. Ngan saayat bae. Nah, ieu ngalaksanakeun salat, urang lamun nyaritakeun Abu Dzar Al-Ghifari emang kumaha gitu. Setelah datang ka Kangjeng Rasul, nyuhunkeun ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul, abdi mah hayang dibere resep kana salat kok ieu salat teu resep bae. Dina ngalaksanakeun salat teh masyaallah berat perasaan. Sedangkan anu berat ngalaksanakeun salat mah eta adalah sifatan munafik. Mukmin mah giat kana salat lamun urang kusala. Jadi lamun urang teh naon kitu ngaranna geyebet kana salat eta sifatan jelema munafik. Menta ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul abdi nyuhunkeun supaya dibere resep ieu kana salat jeung giat kana salat. Coba ku Kangjeng Rasul dicekel tarangna di jampean. Dadana dicekel jampean ku Kangjeng. Tes balik Abu Dzar Al-Ghifari balik ka imah sanggeusna balik salat diberengeun nikmat salat. Kanikmatan salatna aya seorang sahabat nyaba namu ka Abu Dzar Al-Ghifari sanggeusna nyaba kabeneran cak pamajikanna tuh di mushola atuh datang kan ka mushola ba'da isya datang ka mushola Abu Dzar ke salat Allahu Akbar ditungguan ku nyana eta salat teu eureun-eureun jeung teu salam-salam teu eureun-eureun jeung teu salam-salam pan biasana 2 rakaat salam 2 rakaat salam ini mah teu Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim terus waladhdallin selesai. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai ka sayaqulu karak sujud ruku. Subhana rabbiyal azim naik deui. Terus rakaat kedua sayaqulu sufa. Terus selesai datang ka kitu katilu terus bae terus. Anu namu teh datang ke jam 2 kieu we isi ira eureuna salat. Teu eureun terus bae salat. Masanya nama geus heuai deui. Heuai deui. Ieu Abu Dzar mah salat bae terus. Pas datang ke jam 4 kakara qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karak. Assalamualaikum. Guguran baca assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Dzar. Ieu salat sabaraha rakaat? Wallahu a'lam. Engke heula ieu sabaraha rakaat? Wallahu a'lam sakeuna. Lain. Pan salat mah beureun 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Eta mah salat TK kos kitu. Salat TK teh Abu Dzar teh. Bahkan paud bisa ieu mah. Ieu bakulah geus teu make rakaat-rakaat deui ngan dibaca Al-Qur'an di jero salat. Rakaatna geus teu dihitung sabaraha rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Kaget eta sahabat Abu Dzar kok ieu bisa kieu kumaha wallahu alam anugerah ti Gusti Allah ieu berkat doa ti Kangjeng Nabi kula didoaan ieu ku Kangjeng terus ieu didoaan ku Kangjeng akibat tina doa Kangjeng ku ari resep biasa kana salat berarti kan boga guru minta doa ka guru ieu mah ka guru lain nya mah pan datang ka kula Waalaikumsalam enon Haji dagang aduh insyaallah aju kumaha tuh maksudna dagang kira-kira pakong naon nu kaluarnya ya Allah ieu budak aki-aki masih keneh ka pakong keneh bae apaleun cenah mah tah pakong segala sanggeus pakong naon ngaji tuh Pak lah ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah batur ma Al-Qur'an teh ya dipake di jero salat sageus tak kitu geus teu dihitung-hitung rakaatna ukur jeung diri urang geus datang ka mana urang salat magrib teh istiqomah kul yakul istiqomah lamun henteu eta gering kul ya jeung kulhu bae masyaallah karim deres kul jeung kulhu ge aya henteu pohoan mah pernah terjadi pan aya jelema deuk berjamaah ka masjid imam eueuh imam ditungguan eueuh culak-cileuk saha ieu sudah jadi kudu jadi imam ya otomatis nu aya ditewak Haji Pendi Haji imam mun aku jadi imam tukang karung henteu ieu mah usah sambong henteu ieu mah haji kami ridho di imaman kumaha Haji lu sejen bae sejen bae batur mah kan kos kitu teh tawadu atuh emang ieu mah bodoh batur mah kan embung teh tawadu ieu mah emang teu bisa ngan kulantaran didorong lantaran make jas woi atuh kos kori pan ini siap geus langsung jadi imam Allahu akbar wih tegep Allah Bismillahirrahmanirrahim berapi biasa waladhdallin amin masyarakat kayak jija bagus sih Haji Fendi Masya Allah karim pas baca suratna poho Bismillahirrahmanirrahim inna maksudnya kan cak makmum teh indek ina anzalna gitu kan apa indek ina atoina apa indek naon kan teu jaho mun kitu mah geus ayat bae karak di bejaan nya mah kan datang ka inna doang inna naon sih ye Masya Allah hese kan teruskeun ana kan geus 3 kali inna mun kanyahona inna anzalnahu di bejaan atau inna atoina poho bejaan ieu mah kan inna doang tapi aya eta nu bisa di tukang nebak langsung bae inna lillahi wa inna ilaihi ya gara-gara poho caknya tuh emang sanu paeh caknya wah teu beres mantap ulah nu sok bodoki jadi imam teu beres ujung-ujungna kan jadi acak-acakan barang ada yang innalillahi nyileuk deui sanu paeh man caknya pugus dia anu paeh فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mentak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh cenah mah geus sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamurum maros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang tiup ku balikat Israfil rat lelempangan kari kakalek aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum selalu jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja ayo udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bae turun geus. Coba Soekarno udah ayo diudang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan 5 ilmu yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan.
cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusiikeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genena cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Endek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah maka hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites. 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, ku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mentek nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tas 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui, teh jang anu bere deui. Minta deui, dibere deui. Geus kalima kali ka dieu sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali, ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia didinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang.
jalain kos gitu teman maksudnya nyarekan aing lan sakali mere duit kasia tapi kusia teh digunakeun eta duit tuh tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan teman nanya tapi nyarekan Wadi bah, ya mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ke mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor kasia hah sabaraha kali pada teman nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah pan make nanya dek nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh dek nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Menang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti pagawean Gusti Maha Uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik di nyana ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo Agil. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta geus teu bareres tah mah. Lantaran nya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar, teu ngomong. Dibere daek ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu daek ngomong. Ieu mah anu berkeliaran bae sa. Nah aya. Aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha
coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Nah, sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampai-sampaikeun ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikeun? Bener. Nyampaikeun lagi iraha bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuleudan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun, tablighur risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi itu. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya, walalas alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Walanas alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya. Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh. Di memeleh di jejele aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian, tong-tong lagi datang ke songek. Siana nu teu daek, falanakusson alaihim. Allah jaritakeun, nunaeun. Bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareukeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyawa nya nambongan di ditu tah. Ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah. Umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana ting rame. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib.
tekanyaho nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib teh Gusti Allah. Gusti Allah mah uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya ayah tak berita tabligur risalah ayah melalui kiai anu sia ngamalkeun tante nyangakeun sadaya-daya ke gusi-gusi mah uninga abdi peting-peting ge hudang haju kiai haju hayas deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho peting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mau ninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik? Aya tuh itu. Sia ke di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat. Salat abdi mah. Minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuat wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh deuk lumpat ka mana sia ayo sia dalu wa bakun la goibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan. Aduh, hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Deuk ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang li sohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatani aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganna jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus cang, amal goreng, poek joreng. Nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna, pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq.
timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran ku ari tah di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ye ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budewek ye tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae heula eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cek kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajinya teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji ya tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah teh nyawa ngaran ayo kiaina poho buku aing ge
tuh tepannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persadi Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa taruhanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekkeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibero lalu bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik biasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibero lalong lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui
tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge babaturan tasbih teh nyahonya na barang hudang aya tasbih aing ka mana anu mata ge baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap kangjeng Nabi kadeuleu ku kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng Nabi entah tolong ka malaikat Jibril selamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya solawatan cek kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca solawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atqal atqiyai nu macana mah santri kanjeng kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangona mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira teh lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju kangjeng Nabi neuleuh tetep ku kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku kangjeng Nabi urang disafaatan ku kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.